Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirobbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Alhamdulillah, selamat pagi, selamat menjelang aktivitas. Salam 2 rakaat. Bagaimana kabarnya? Semoga selalu baik dan semoga selalu ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Seperti biasa, pada kesempatan kali ini kita dapat live kembali untuk bertabarukan membacakan kitab Sulam Taufik. Kita melanjutkan Hanca. Untuk sekarang kita membacakan halaman 9, Faslun yajibu ala kulli muslimin hifdzu islami. Bagi yang mempunyai kitabnya silahkan dibuka. Sebelumnya, bila ada bacaan saya yang kurang tepat atau yang salah, mohon di komen-komen biar bisa saya betulkan lagi. Bismillahirrahmanirrahim. La ilaha illallah, la mawjuda illallah, la ilaha illallah, la ma'buda illallah, la ilaha illallah, la matluba illallah, la ilaha illallah, la maqsuda illallah. Bismillahi tawakkalna 'alallah, la haula wala quwwata illa billah. Astagfirullahalazim, 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 wa atubu ilaih. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun ari ieu eta hiji pasal. Yajibu wajib ala kulli muslimin kasakur-sakura muslim naon hifzu islamihi ngariksa kaislamanana si muslim. Wasaunuhu sareng ngariksa itu muslim amma tina perkara yufsidu anu ngaruksak itu ma wu kana itu Islam, wayu betilu sareng ngabatalkeun itu ma wu kana itu Islam, wayaqta'u sareng magatkeun itu ma wu kana itu Islam, wa huwa sareng ari itu ma ariddatu eta murtad, wal iyadu jeung ari nyuhunkeun pangriksa billahi eta tetep ka Gusti Allah Ta'ala bari maha luhur Allah. Wa qad kasura bari nyata seueur bihaja zamani dina ieu zaman naon at-tasahulu ngagampangkeun fil kalami dina ucapan hatta annahu sehingga saestuna kalakuan sareng tingkah yakhruju eta kaluar mimba dihim tina sapalihna muslim naon alfazun pirang-pirang ucapan tukhriju anu ngaluarkeun itu alfaz hum kasi jalma-jalma anil islami tina agama Islam, wala yarawna jeung teu ningali itu jalma-jalma dalika kana itu lafad dan ban kana dosa fadlan terutamana angkaunihi tina buktina itu dalik kufron eta kufur. Waridatu jeung ari murtad salah satu aksamin eta aya 3 pirang-pirang bagian. I'tiqadatun tegasna kahiji murtad pirang-pirang patekadan, wa af'alun sareng murtad pirang-pirang padamelan, wa aqwalun sareng pirang-pirang ucapan. Wa kullu qismin jeung ari setiap bagian yatasya'abu eta narimanya bang itu kismin su'aban kalawannya bang kasiratan barina anu seueur. Faminal awali maka eta tetep tina sapalihna anu sahiji asyaku ari mangmang fillahi ka Gusti Allah au fi rasulihi atawa ka utusan Allah awil qur'ani atawa kana al-Qur'an awil yaumil akhiri atawa kana poe kiamat awil jannati atawa kana sawarga awin nari atawa kana neraka awis tawabi atawa ganjaran awil iqobi atawa kana siksaan
au nahwi dzalika atawa saumpama anu kabeh mimma buktina tina perkara huwa eta ari itu ma mujmaun alaihi eta anu diijmakeun ku para ulama. Awi takoda atawa nekadkeun si jalma faqda sifatin kana teu ayana sifat min sifatillahi tina pirang-pirang sifatna Allah ta'ala bari maha luhur Allah al-wajibati anu wajib lahu ka Gusti Allah ijma'an kalawan ijma' kal ilmi sapertikeun sifat ilmu au nasaba atawa manteskeun si jalma lahu ka Gusti Allah sifatan kana hiji sifat yajibu anu wajib naon tanjihuhu narima ngabersihkeun Allah anha tina itu sifat ijma'an kalawan ijma' kal jismi sapertikeun jismi au halala atawa ngahalalkeun si jalma muharraman kana anu diharamkeun bil ijma'i kalawan ijma' makluman anu dikanyahokeun minad dini tina agama biddarurati kalawan nemrak mimma buktina tina perkara layahfa anu teu aya kasamaran eta tetep alaihi kana itu ma kazina sapertikeun zina waliwati sareng liwat wal qatli sareng maehan wasari koti sareng maling wal gosbi sareng ngagasab au haroma atawa ngaharamkeun si jalma halalan kana anu halal kadalika eta nya kitu deui anu dikanyahokeun kal bai'i sapertikeun jual beli wan nikahi sareng nikah au nafa atawa ngaleungitkeun si jalma wujuba mujma'in alaihi kana wajibna anu tos diijmakeun kadalika eta nya kitu deui ka sholawatil khamsi sapertikeun pirang-pirang salat anu 5 au sajdati atawa sujud minha tina itu salat wa zakati sareng zakat wa shaumi sareng puasa wal haji sareng munggah haji wal wudu'i sareng wudu au wajaba atawa anu ngawajibkeun si jalma makana perkara lam yajib anu teu wajib itu ma ijma'an kalawan ijma' kadalika eta sapertinya kitu deui makluman au nafa atawa ngaleungitkeun si jalma masyru'iyatan kana anu disareatkeun mujma'in alaihi tina anu diijma'keun kana itu ma kadalika eta nya kitu deui sapertikeun makluman minad dini biddarurah. Alhamdulillah selesai kita bertabarukan membacakan kitab Sulam Taufik. Mudah-mudahan apa yang kita bacakan mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala, khususnya bagi saya, umumnya bagi para pendengar semua. Seperti yang saya bilang dari awal, jika ada kesalahan dalam bacaan saya mohon di komen-komen agar bisa saya betulkan lagi. Terima kasih, cukup sekian. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.